Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rasulan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul furqana wa dinal haqq liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal munkar. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tastaniru bihal qulub wa afidatun nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh rasulul azim fi khuluqihi li uswatin hasanah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, wa ba'da tahiyyah walhamdulillah wassalawah. Qultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli biriqati ra'fati rahmati summa talinu juluduhum ila zikrillah. Wa qala rabbul arsyil azim fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala fi ayatin ukhra qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayah tabarukan bi dzikrih. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu wa ana qaiduhum idza wufidu wa ana khatibuhum idza ansatu wa ana mustasbi'uhum idza hubithu wa ana mubasysyiruhum idza uyisu. Al-hadis. Hadratal mukarram, para alimil ulama sebagai warasatil anbiya, para hujajun mukarramun, para kiai, para sepuh, bini sepuh, tokoh pemuda, sidareng tokoh agama. Orang doakeun mudah-mudahan guru urang, sepuh urang, khususna Abah Haji Saifuddin hareng Abah Haji anu dipengker abdi sadana. Haji mudah-mudahan
kum sakabehna ulama kiai urang ku Allah dicagerkeun jasmani sinareng rohanina, dijembarkeun rizkina, disoleh jeung solehahkeun keturunana. Gitu. Asal ulah kawin deh. Untung amat kiai didoakeun. Kunaon kiai kudu didoakeun pangheula? Itu kiai, ulama, para guru, tokoh agama kedah ke urang dirawat, dijaga, dihargai, didoakeun margi kehadiran di tengah-tengah urang sebagai masyarakat andilna anu rosa, manfaatna anu luar biasa. Mana bukti kebenaranna? Al-Imam Hasan Basri sebagai Rois Tabi'in di negara Basrah kapungkur kantos nyarios kieu, laulal ulama lasorna sukal bahaim. Andai kata teu aya ulama di hiji lembur, hiji kampung, maka niscaya pasti tatanan kahirupan masyarakat eta moal jauh beda jeung sato. Punten, gaya hirupna moal jauh beda jeung sato. Sato dalam tanda kutip seueur ya, aya nu dikenal embe, aya kebo, aya sapi, termasuk na ucing. Tah eta teh ulama sakitu gede na anu ngajadi andil besarna di tengah masyarakat, sehingga dengan ilmu na ulama, dengan pencerahana ulama, wabil khusus ulama sakampung, ulama di kampung, ulama setempat, dengan aya andil besar gitu, urang nyaho rukun wudu, rukun salat ti ulama, urang nyaho pamali halal jeung haram ti ulama, urang nyaho mun makruf jeung nyata munkar ti ulama. Dengan ayatna fakta samodel kitu mantap pantes jeung parigel urang dukung jeung doakeun ulama, insya itu ulah sok hewa ka santri, ulah sok hewa ka ulama. Itu penghormatan anu kadua sim abdi sanggakeun ka para pejabat aparatur pemerintah di urang mah paling ge aya hiji kepala desa, dua bapak RT. Itu eta nu paling mayoritas. Sanaos sapertos kitu tetep eta teh pimpinan urang, imam urang. Bahkan dalam pan fikih ketika nyata dicarioskeun lapat imam salian nyata naon dina bab berjamaah, masrofna kadinya, arah pembicaraanna kadinya. Sok aya bahasa jalmi anu nyata naon mabok, jalmi anu zinah, jalmi anu ngakukeun kriminal, pencurian dan lain sebagainya. Aya sanksi cik syariat Islam dina fikih. Perlu lamun maling ditek-tek leungeuna, lamun jinah arek dijilid atawa nyata direjam, eta teh sok ku imam. Tong salah tafsir para santri. Ieu imam di lain imam masjid jeung kiai. Tapi itulah mereka pengemban amanah negara, forum paling kecil di tatanan masyarakat di urang RT jeung lurah. Antak berat eta. Itu. Jadi lamun aya nu teu salat digieungkeun aku saha ku RT. Lamun aya nu maling digieungkeun aku saha ku lurah. Ai kiai saha? Kiai mah hanya memberikan pencerahan dengan ilmuna, pelaksana mah eta aparat. Entak bahasana cek kaidah ida utlikol abdul imam fil fikhi fi ghairi babil jamaah
yansarifu ila umaro. Cik bahasa urang mah lamun tah aya lapan imam dina nyaeta bagan fikih wabil khusus rubukna jinayat hukum kriminal itu, maka masrofna salian tina nyaeta bab berjamaah eta rujuh maka na pamarentah. Tak berat eta jadi RT lain ka bagi raskin bae Bapak RT nu teu salat sintre nu daeknya eta cukat cokot hak batur tek leungeunna eta cek hukum Islam. Kumaha mun eta nu teu salat da ieu gitu. Sanksi paling berat ya ketika terungkap ya lain abdi eta nu jarios eta tah cirian PRT ulah menang raskin eta gitu. Harapan doa orang doakeun mudah-mudahan aparat orang lurah RT termasuknya perangkap-perangkap desa yang lain dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi pimpinan anu amanah, adil serta bijaksana. Amin. Penghormatan anu katilu sia disanjungkeun ka sadayana panitia penyelenggara peringatan Maulud atau Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sejak semula tentuna telah mencurahkan segenap daya sadareng upaya baik moral maupun material dicurahkan, mudah-mudahan sadayana pengorbanan Allah ganti dengan penggantian anu berlipat ganda. Amin. Ibu hadirin wal hadirat, Bapak anu sami mulia, murangkali pemuda sinareng pemudi parawan sinargeta pemuda anu hadir, mudah-mudahan hadirna urang ngajadi gambaran kempelna urang engke di taman surgana Allah di bawah naungan syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama panginten teu aya cumarios anu pantes sinarang parigal anu kedah dikedalkeun ku lisan Jim Abdi. Di awal carita pembuka kata dina saha ayeuna iwal ti urang sasarengan muji tasyakur kehadirat Allah anu Maha Ghafur lewat kalimah thayyibah dibaca bersama alhamdulillah. Sholawat bertangkai salam, salam kehormatan, salam kecintaan, salam kerinduan mugia dibingkiskeun khusus keharibaan penghulu alam insan anu sampurna anu agung anu parantos diagungkeun ku Zat anu maha agung, anu mulia anu parantos dimuliakeun ku Zat anu maha mulia, anu istimewa anu parantos diistimewakeun ku Zat anu maha istimewa. Sadaya cariosan, sadaya perbuatan merupakan cariosana, sadaya cariosan diawali dengan kata hatina didasari dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Garis lurus Al-Qur'an, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baginda besar junjungan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin wal hadirat, dina kesempatan anu pinuh kucurahan rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala ieu urang kumpul ngariung patepung laung patepang raga paantel basa sinareng carita kumpul ngariung merbayaksa dina ieu haflah mubarakah ciri berkah ieu jalan sanaos bahasana ieu jalan gitu, tapi ieu ngajadikeun pilihan pada malam ieu gitu. Ngajadi tempat ku Gusti Allah melalui takdirna tempat anu barokah. Sakin ke urang bahas di bagian jata terakhir hikmah daripada maulid. Urang di dieu yakin
sim abdi nyangka jeung ngayakinkeun bahwa dongkapna urang ka dieu modal anu utamana para bapak sadareng para ibu ngurang kali pamuda sadareng pamudi sadaya ieu teu aya jabi iwal takdim atas maulud nabi terus bener henteu karna nu dihareup henteu loba dia mah coba bagian buruk memang harus seperti itu. Awal pertama bahwa innamal a'malu binniyat, al umur bimaqasidiha. Haruslah segala sesuatu dipondamentaliskeun di dasaran ku niat. Sabab abdi sok kieu ka santri. Mang lamun tah urang lempang kana hiji nyaeta peribadahan, hiji nyaeta aktivitas rutinitas atawa kalakuan anu geus adat kaprah eta haliah dunia mah ulah sok diarep di urang geus marak ngajadikeun adat jeung aglabiah bahwa lamun ngariung pasti meunang besek pasti meunang parsel itu kebiasaan adat jeung aglabiah lamun tah urang hendak ngeriungan pasti meunang gitu matakan sesuatu hal anu geus biasa terjadi mun bisa ulah sok diarep nu paling kurang ditanamkan ketika orang arek riungan apakah itu acara maulid apakah rajaban apakah nyata haulan apakah kirim doa anu sanesna tanamkeun bagus niat heula mang arek mana hadir maulid takdim rasul mang arek mana arek kana haulan nyata ngadoakeun anu maut eta bagus kitu tah tina heula ulah aja bohong bancan ngabohong ieu mancan itu lamun tah geus tertanam niat bagus niat anu hade dina hate maka lempang seolah manehna teh geus boga bagian amal akhirat naon niat anu bagus teu maka pendek katana datang ke tempat riungan alhamdulillah karena geus biasa menang berkat berarti menang dua di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah di dunia menang berkat di akhirat geus bagus nih niat diganjar karti aya nu kieu niat bagus tetapi ieu karena hirupna meureun kurang untung dongkap ke tempat riungan sababiahna maka panerian ternyata besek geus nyaeta dibagikeun alhasil manehna teu kabagian niat mah geus meunang di akhirateun ternyata nyaeta nasib kurang bagus besek teu kabagian minimal boga seung di akhirat najan di dunia teu meunang besek karti ieu bahaya ieu niat geus goreng nasib goreng itu mangka mana arek kana muludan ka Cimenga ndek ieu naon aing mah pokona mah menang parsel deuleu ku dia geus doang kiai punten itu geus diendah-endah dirapih-rapih luar biasa laju mamang hayang muludan hayang menang parsel bener aing mah can dahar diniatkeun ieu beunteung mang cenah ge ulah kitu niat mah endek aing mah moal urusan akhirat mah dilebak teu kadeuleu itu niat dengan hayang menang berkah datang ke tengah jalan betus ban tuh kan ngajadikeun sababiah telat hadir parsel kan di mana ge geus dibagi ti heula kulantaran betus ban dongkap ke tempat ternyata bagian nyata parsel teu kabagian geus dibikeun ka batur dianggapna geus moal hadir tuh niat teu aya itu pikeun di akhirat niat bagus niat di akhirat teu aya ternyata di dunia ge bener ngegel curug berkat teu meunang antakna cik abdi kembali urang al umur bima qasidiha innamal a'malu binniyat maka urang petik tina nu ngajadi cariosan tadi hayo sebelum urang maulid dibabarkeun hayo niatan urang mah takdim ayeuna ka rasul
Allah atuh geus cenah ka abdi mah kuari takdim pesek geus meunang heuh eta bagus di dunia berkat wal akhirat atuh alhamdulillah ganjaran niat kartos gitulah segala sesuatu kudu bagus niat heula. Maka berkaitan jeung maulud geus bagus urang niat maka papar urang masalah maulud eta maulud bahasa kadang kurang diucapkan tapi teu saeutik ngarti maknana bener itu. Bahkan aya bahasa-bahasa di luar anu mungkin terbiasa di urang tapi geus baku dibatur pada aya maulud aya maulud aya maulid bener. Maulud sok di urang maulid mah sok rata-rata nanti orang-orang bahasa Indonesia BI itu kudu paham maulud ke mana arah pembicaraan anak maulid naon hartina lamun maulud hiji kiai hiji santri ngabicarakeun tentang maulud ieu teh ranah cariosanana pasti kana bayi anu dilahirkeun yaitu baginda Rasul Kangjeng Nabi Muhammad SAW terlahir dengan dia amat sempurna sehingga sempurna fisikna sempurna mentalna jasmani jeung rohanina sempurna teu aya kacacadan sugan baginda Kangjeng Rasul ayatnya tanaon tadi teh sesuatu tubuh anu potong sakumaha di urang sok aya nu cacat asal punten sok aya nyata ramokna kurang pati senyata sampurna sukuna kadang kurang pati sehat bawaan asal Rasul sangat luar biasa. Bahkan hiji burdah pernah menyatakan anu ngajadi kemaluan Rasul sudah rapih terbuka anu ngajadi kulubna dina harti geus disun datang luar biasa. Itu berbicara maulud. Lamun tah maulid ieu arahna nyarioskeun tempat jeung waktu. Namun nyarioskeun maulid Rasul dilahirkeun dina dinten Senin padahal masih keneh cik bahirna wengi ngeun kulantaran bersamaan jeung fajar menyingsing di ufuk sebelah timur maka disimpulkeun beurang dinten Senin 12 Rabiul Awal katelah tahun gajah pada waktu itu dan memang tacan aya bilangan hijriah Rasul lahir eta maulid ngaranna. Kartos ibu-ibu lamun mulut nyarioskeun nyata jenengan Kangjeng Rasulna lamun maulid nyarioskeun waktuna paham paham itu mulut jeung maulid ya kudu dipertahankan ya luar biasa. Kunaon kudu dipertahankan abdi khawatir ieu kieu bawa mah 20 tahun 30 tahun kapayunakeun teu aya Bapak Haji. Ieu Bapak Haji latos sararepuh sedangkan garisan aglabiah umur umat Rasul di atas 60 kan 60 ieu geus kira-kira 70 Bapak Haji geus berarti bonus hartina kunaon kesimpulan 30 20 30 tahun ke depan khawatir ieu teh nu kieu pengalaman ulama salafuna soleh khawatir bisi eueuh kunaon ayatna doktrin anu teu bertanggung jawab ka alhamdulillah kuari mah eueuh memang jugrugana mah di dieu tapi ulah salah doktrin eta asup ka setiap pelosok desa asup ke setiap pelosok kampung melalui naon tah nu gepeng HP ayeuna mah teh aya memang jugrugan jelema na moal aya saha nu ngetana nu ngalarang-larang moal tetapi melalui eta dunia sosial loba keneh anu ngabid'ah-bid'ahkeun nu teu ngaendah-endahkeun maulid tah lamun teu dilestarikeun teu dijaga teu dibentengi ku urang khawatir didoktrin dikunyah kudu ngajadi keturunan anak urang engke anak urang mopohokeun kana kalakuan ieu itu antar nu ada itu loba keneh mata abis eureun ketika berbicara dasar tentang nyata maulid supaya terbuka ulah aya keraguan jeung kamangmangan dina hate bahwa ieu teh min afdhalil qurbah salah satu daripada keutamaan mendekatkan diri ka Gusti Allah melalui nyata bingkai mahabbah ka Rasul. Oknumna sebutkeun belah
dan memang insya Allah orang dia sami sakidah nasarang abdi pribadi caket kena orang kakadu jajar gitu. Orang masih kena di bawah naungan ahli sunnah wal jamaah, di atas akidah daripada yata Abi Musa al-As'ari Sinar Abi Mansur al-Maturidi, di bawah daripada madhab anu opat paling mayoritas orang Syafi'i itu anu ngasih ngayakinan bahwa maulid eta benar-benar sesuatu hal anu bagus walaupun bahasana bid'ah titik punten wajib orang bid'ah seetik behlah supaya lebih paham. Pan ieu kadang oknum Wahabi ngateendahkeun kanu ngajadi maulid Nabi dengan rujukan hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar. Aya nu maca kula itu jadi masalah. Itu setiap yang baru itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu sasar, dan setiap yang sasar itu menjerumuskeun kana neraka. Cik pahamnya nak itu memang bagus ringkel hadisnya seperti itu. Tapi orang ahli sunnah wal jamaah dia hanya melengkapi, yakin orang dia geus digodog ku kiai setempat pengetahuan anak, tapi hanya nambahan ngelingan. Itu memang benar ringkel hadis begitu, paham sepintas begitu. Namun Wahabi, kami sebagai ahli sunnah wal jamaah, akidah anu ku kami diturunan ti ulama salafun saleh, tinu ngajadi bapak kolot kami, tinu ngajadi orang tua kami, bahwa urusan masalahnya bid'ah kami kenal dengan pembagian bid'ah. Bid'ah teba aya dua, hiji bid'ah syariah, kedua bid'ah lugawiyah. Bid'ah syariah ialah bid'ah anu menjurus karena bidang akidah. Lamun tah ya naon aya hiji paham anu ngabedaan tentang sifat 20 Allah, nu wajib, nu mustahil 20, nu jaizna hiji, maka kari-kari eta jelema ngabedaan kanu ngajadi sifat Allah nu eta akidah nu 40 hiji di Allah sareng 4 wajib di Rasul, 4 mustahil di Rasul, hiji wenang di para Rasul, jadi jumlah 50. Kari-kari aya paham anu eta akidah eta diganti kurang daripada 50, maka sah itu dianggap bid'ah nyata dolalah marada. Jadi alhasil para ahli muhadisin nafsiran ngawayokeun ngawadokeun kana kullu hadis kullu bid'atin dolalah wa hiya mahmulatun ila bid'ati muharramah. Eta teh bid'ah nu eta ialah bid'ah anu haram, anu eusina teh ialah memberikan pembaharuan tentang bedana akidah. Jadi bid'ah dolalah, bid'ah anu haram teh ialah bid'ah anu ketika ngarubah karena bentuk akidah, disebutlah yaitu bid'ah syariah ngaranna. Baju kumaha ieu mulu dia. Tadi ge bid'ah aya dua, hiji bid'ah syariah, kedua bid'ah nyaeta bid'ah lugawiyah. Ke di mana mulut cicingna? Ari bid'ah lugawiyah teh naon? Tingali takrif bid'ah. Al Imam Ijudin bin Abdi Salam pernah nyarios kieu. Bid'ah eta cik takrif asal fi'lu malam ya'had fi ahdi Rasulillah. Cik Ibnu Hajar dina kitab Nikmatil Kubra nu dicandak ku abdi ayeuna sebagai bukti punten Bapak Haji tanpa mengurangi rasa hormat abdi ka para kiai di dieu, lain abdi sok bawaeun kitab tapi abdi membuktikan bahwa anu dicarioskeun ku abdi aya fakta hukumna, bukan isapan jempol belakang. Lain geus ngajarkeun ka kiai di dieu, maaf hampura Kiai Oman jeung ka Haji Usum Pak Saipudin hampura jeung para kiai nu sepuhna. Itu bid'ah kembali cik Ibnu Hajar bid'ah teh kullu nan malam yujad fi zamani Rasul wa fi zamani sahabat fahiya bid'atun sakur perkara anu teu aya di zaman Rasul, di zaman para sahabat, maka sah itu perkara disebut bid'ah. Ngan cik Al Imam Ijudin Abdus Salam ketika berbicara tentang ibnan bid'ah lugawiyah ya tariha ahkamul khamsah, bisa nempel kanu ngajadi bid'ah lugawiyah tersebut naon hukum anu 5.
Hukum anu 5 naon? Urang sok diajarkeun hiji haram, 2 wajib, 3 sunah, 4 mubah, 5 makruh. Berarti bid'ah nyaeta lugawiyah mak engke katempelanana ku eta tah hukumna. Maka tafsirna ti ditu, fa in atatil bid'ata wajibah, fa in atatil bid'atu wajibatan fahiya bid'atun wajibatun. Dikala bid'ah nempel kana perkara anu wajib, maka eta bid'ah ilu wajib. Contoh, ai kapal di zaman Rasul aya, pesawat aya, Boeing na sabaraha, pesawat Boeing sabaraha nu aya di Rasul? 7 tilu, sendal cepit eta mah. Rasa kabohong lah, kali liur bah. Pesawat di zaman Rasul dah aya ge on tah. Itu. Kira-kira urang Cimenga arek monggah haji ka Mekah. Ka Mekah ya, monggah haji. Teu aya kan di dieu monggah haji ka Cireundeut teu aya, kudu ka Mekah. Sedangkan munggah haji itu bagi jalma anu geus manis tapoa, punya kekuatan dan kemampuan dalam urusan masalah biaya, baik biaya lempang jeung nu ditinggalkeun, maka wajib. Tuh. Sedangkan pengantar untuk mensukseskan kewajiban tersebut, haji kan wajib. Urang ya tanawan Cibenga hendak munggah haji moal bisaeun lamun kudu ngojai ti binuangeun. Kamari kan viral nu buat sapedah betah kudu 7 bulan. Itu berjeng eta ge kudu buat parahu ti Indonesia. So Indonesia negara maritim, terputus dengan agama anak negara yang lain. Beda jeung Malaysia kan timbul ke Vietnam, terus ke Thailand, terus ke ditu ka India kan, ka sampaikan ke Mekah, itu sadaratan juga sia gitu. Indonesia itu mungkin, maka ia buat pesawat seolah menyempurnakan sesuatu yang menjadikan kewajiban bagi orang Cimenga. Berarti haji wajib, berarti mual bisa ngalakukan haji tanpa nyata ngajadi buat bisa buat pesawat, maka buat pesawat naiknya tak kapal ngajadi ilu wajib. Dalam kaidah usul diartikan kullu ma la yutimul wajib illa bihi fa wajibun. Sesuatu yang menopang untuk kesempurnaan satu kewajiban, maka itu perkara ilu wajib. Berarti buat naon pesawat teh jadi wajib. Sedangkan anu ngajadi pesawat di zaman Rasul eta hal anu eueuh di Rasul bahasa teh bid'ah, berarti eta urusan bid'ah. Lamun apel kana perkara anu wajib maka jadi bid'ah anu wajib. Tah itu tah kartos. Itu. Kedua sami bid'ah aya bid'ah sunnah. Mana bid'ah sunnah? Bikin pondok. Kayak santai kiai nyin pondok pesantren, eta bid'ah melulu eta. Di zaman Rasul teh aya pondok pesantren. Santrina ge para sahabat ketika beres pengajian balik ke imam masing-masing. Henteu nya eta boga padepokan, teu boga maat, teu boga pondok pesantren. Anu nya eta naon tadi teh domisil setiap hari. Burang beuting di eta pesantren teh aya. Itu eta bid'ah sunnah. Nyin pondok pesantren. Bidah wenang, bidah makruh di antara kang ngayas masjid anu teu berguna. Aksesoris masjid lamun kudu diuji bid'ah itu adalah bid'ah makruhah. Ngan ketika nyata aya kemanfaatan untuk menarik kenyamanan, maka boleh jadi bid'ah, nyata bid'ah anu sunnah. Gitu. Sabenerna itulah bid'ah. Jadi lamun orang tah ngomong-ngomong bid'ah harus tahu. Katakan tadi teh kembali orang ahli sunnah wal jamaah, bahkan kami karamin sebagai santri kaji kurang mah dikenalkan pemahaman lapat kulu beges aya antara majmu jeung jame'na kan. Itu kulu anu ayanya tentang keseluruhan tanpa pengecualian dengan kulu yang keseluruhan tapi ada pengecualian kami paham. Mana ada orang-orang Yahudi, orang-orang Wahabi itu paham terhadapnya tentang kosakata kulu-kulu aja ulah geraknya tengah bid'ah dan mulut.
antak urang paham teu aya eta keraguan jeung kebimbangan ti ayeuna tanamkeun akidah kanu ngajadi anak urang terus bae muludan insya itu wariskeun ka anak cucu. Itu anu pertama. Salajengna jam sabaraha korea Pak? Hah? Tadi kan geus serah tadi kan. Ada. Kedua, kunaon eta mulut kudu direureuh. Bo, eta maulud kunaon kudu dirame-rame. Kuresep? Hah? Kusangu? Oh, kangen ka Kangjeng Nabi. Pernah ningali kitu Kangjeng Nabi? Pernah? Oh, dina hate. Iya. Baidun fil ain qaribun fil qalbi ta ieu. Jadi ibu mah geus nyahun geus bisa bogoh ka hiji nyaeta naon makhluk ka Kang Rasul kan makhluk anu teu nampak namun geus bisa dirasa. Kemungkinan pejus geus bisa kacekel ku ibu. Itu bagus ibu, hebat. Maulid kunaon kudu nyaeta direuah-reuah. Itu adapun ngareuah-reuahna itu ieu henteu memang kudu kieu berjalan kembali ke adat jeung ka kaprahan nyata tempat atau kampung setempat. Dan memang ayatna anu ngajadi besek bisa anu nanya mana dalil mauludan kudu aya besekan, mana kudu aya parselan. He mang cik urang itu hanya bentuk ekspresi. Itu perwujudan. Maulud kudu direuah-reuah sebab ieu teh ngajadikeun hiji bentuk hiji wujud bahwa urang teh bener bungah ku ayatna Rasul. Naon tah bungah aya Rasul dianjurkeun ku Gusti Allah kudu sang Rasul kul katakan oleh anda wahai junjunan secara khususna ka urang Cimenga umumna ke masyarakat dunia seantero jagat raya bifadlillah dengan ayatna fadl Allah kelebihan. Tafsir Al-Imam Naisaburi dengan tafsir Khazin di antawis natil tafsir kurang lebih menyatakan fadlillah diri di tafsiran Islam. Kul bifadlillah ay bil Islam. Katakan wahai junjunan dengan ayatna agama Islam. Seterusnya wa bi rahmatillah wa bi rahmatihi dengan ayatna rahmat Allah. Di tafsiran ku para ulama ahli mufassirin rahmat Allah ayil Qur'ani ku Qur'an. Pabidzalika falyafrahu maka dengan ayana Quran dan agama Islam maka haruslah anda berbunga hati bersuka cita. Naon hubungan cenah ieu jeung Kangjeng Rasul lil wasail hukmul maqasid ayeuna ditaros ayatna agama Islam ka Cimenga di mana? Di Mekah. Ayatna Quran ka Cimenga di saha? Di Mekah awalna eta bisa ka dieu ku saha? Awal perjuangan baginda Rasul. Maka ku Allah urang kana Islam titah nyaeta naon tah? Bunga kana Quran titah bunga maka nu mawana ge kudu dibungahan. Itu timbullah ieu insyaallah luar biasa. Kita dengan rahmat jeung anugerah Allah urang kudu bungah. Maka ieu nu disebut bungah aya dina ridho Allah. Rata-rata kan bungah mah kadang komo nu lupa diri, lupa daratan, lupa lautan mah. Terus nyekek botol ngagoler di pengkolan, bungah cik manehna itu. Eta bungah nu kumaha eta? Bendu Allah. Tapi ayatna bungah ke insyaallah kandung ridhona Allah. Alhamdulillah. Itu hiji talasan. Kedua, kunaon tah perlukah anu ngajari maulud ieu kudu dirame-rame? Perlu. Itu peringatan kudu dinyatakan digulirkan perlu, dirutinkan perlu,
kali dasar dalil tina Al-Qur'an. Fadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'min. Muhammad, anda kudu sering mengingat. Ari lamun inget urang kana perkara anu geus lewat, apa nu bakal datang? Nu geus lewat disebut zaman madiyah. Perkara nu kudu diinget teh atuh kudu zaman anu geus kalewat. Itu termasuk akal ketika orang ngalamun ari kakaji naon nginget-nginget naon aing engke nginget-nginget nyata nu bakal terjadi itu sah lain nginget ngaranna itu mah berangan. Paham? Ngingetkeun perkara mah perkara anu geus kalewat. Gitu. Berarti orang nginget-nginget Kangjeng Rasul dan memang fakta dan realitana benar Rasul eta geus kalewat 14 abad anu silam. Tak ingatkan ke orang itu kunaon sebab fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Zikir peringatan jelas memberikan daya manfaat ke orang. Ieu maulid Nabi biodata atanapi manakib Nabi Kangjeng Rasul lamun tah setiap tahun kurang digembor-gemborkeun kira-kira urang hendak inget moal. Kira-kira anak orang dek ingetin moal kontak peringatan ya manfaat peringatan teh. Bahkan ketika aya manfaat naon manfaatna iman orang percaya sebab anu awam kadang kieu punten anu awam mah masyarakat arek maca kitab punten teu biasa. Bahkan cik pendek kata nak kitabna masyarakat awam kadang kiai tesaeutik masyarakat awam nyarios kieu cik kiai geh dah kudu kitu seolah-olah berarti bertaklid kapaham jeung pembicaraan kiai. Maka teureun-eureun kiai eta nyarios teureun-eureun kiai eta nyata memberikan pengarahan kudu didenge ku urang itu kudu didenge sebab manfaat itu geus datang iman. Maka ciknya Kangjeng Rasul tuba liman yaroni wa amanabi. Memang benar kudu bagja ketika hiji jelema neuleuh ka kami percaya ka kami sahabat dianggap nyata bahagia dunia akhirat kunaon ku sebab percaya ka kami ku faedah bisa ningali. Tapi bahasana tuba summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Nu kudu nyaeta bagja mah kudu bagja jasa 3 kali. Ngajak balik ya dong. Itu geus percaya bagja jasa 3 kali Rasul ngomongna liman lam yaroni bagi jelema anu teu pernah ningali kami karena hirupna henteu sajaman jeung kami tapi wa amanabi mereka beriman percaya melalui ayatna peringatan kieu manfaat ya. Urang menang 3 kali lipat kabagjaan dibanding sahabat cik versi hadis eta itu. Jadi lebih unggul orang dina segi keimanan ka Rasul ketika memang benar diyakinan ku hate direalisasikeun kudu ngajadi anggota tubuh orang benar adanya. Ketika orang can pernah ningali Rasul, saha nu pernah ningali Rasul di dieu tajang pernah duka dina mimpi mah. Tetapi dengan ayana peringatan orang percaya bahwa Rasul mempunyai akhlak anu karimah, bahwa Rasul anu punya akhlak tawadu, Rasul anu memimpin dengan pimpinan anu bijaksana. Percaya orang ke Rasul sebagai nabi akhir utusan zaman teu aya deui nabi santos Rasul percaya. Maka ciknya ta Kangjeng Rasul tuba summa tuba liman lam yaroni. Itu bagja jasa luar biasa itu pakai jasa ternyata iya jah ibu-ibu terus arwi si padahal punten
abdi nyandak ieu hiji kitab. Mudah-mudahan aya hikmah anu ku abdi sengaja diengkeun di akhir daripada pembicaraan si abdi. Anu kemungkinan ieu bisa direalisasikan dipake di masyarakat. Ku ibu-ibu bisa di dapur dipake. Kunaon mah dibawa kitab hiji pikeun kepercayaan. Kedua memang ieu keterangan rada lojor. Ku abdi teh katalar. Karena keur siang nembe dongkap abdi ti Tenjo. Itu ngajemput anu ngajadi wargi kekurangan jeung ke alpaan abdi sampai teu bisa menguasai anu ngajadi nyata hiji cariosan ulama, sehingga daripada salah Bapak Haji mending dicandak ku abdi dan ya salah eta mah pulang bae itu ujana ka mending eureunnan atuh kamayangan itu kamayangan. Oh sampai subuh mau ulah menyaksikan mama. Itu kembali Maulid Nabi kunaon kudu digede-gedekeun tadi teh ya min jumlati siar itu Umayyu antim sa'irallah wa innaha min taqwal qulub. Jelema anu daek nyaeta nyiarkeun agama Allah, ngagungkeun kana kebesaran agama Allah. Siar teh alamat ciri kebesaran agama digede-gedekeun, diluar biasakeun, didohirkeun ku urang. Eta jelema fa innaha min taqwal qulub min jumlati punya ketakwaan. Insyaallah ya. Inu sabar di dieu kemungkinan punya ketakwaan anu kuat. Amin. Tuh, naon takwa? Takwa eta hiji sikap kedisiplinan ka Gusti Allah dalam takrif gitu, imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Itu. Ya. Takwa tah. Alasan terakhir kunaon mulut kudu dirah-rah. Ieu mah logika teu make Quran. Ayeuna geus opengbar masyhur bahwa Kangjeng Rasul boga naon? Syafaat. Sana boga syafaat ti dia. Aya syafaat naon? Syafaat anu ngabogaan. Syafaat eta hiji nyaeta naon pembelaan Kangjeng Rasul. Lamun diungkap syafaat urang kadang kenalna ka Haji Ramin itu syafaat udma we syafaat udma. Eta syafaat luar biasa. Penjelasan nyaeta Imam Sulaiman Kurdi Ar-Irbali hampir syafaatnya dibagi kana 5 perkara. Geus lah diantarana hiji jelema anu asup neraka meunang syafaat keneh tah. Sing bener ka? Nu asup ka neraka bahkan kafir sekalipun meunang syafaat versi pembahasan nyaeta Imam Sulaiman Kurdi Al-Irbali. Saha nu meunang syafaat buktina? Tuh, terang ke Abu Lahab, mamangna Rasul. Abu Lahab adalah oknum edan anu ngajadi nyaeta naon? Pendusta agama, kafir ngarana. Ngeun nyaeta masih kerabat secara nasab ka Kangjeng Rasul. Itu eta meunang syafaat, buktina naon? Eta setiap poe Senin Abu Lahab di neraka, siksaanana ku Allah diringankeun. Bahkan dibere cai tina nyaeta naon cinggir sela-sela jarina. Ketika ditelusuri ku ulama kenapa demikian Abu Lahab sungguh kafir yang korah di neraka meunang keneh peringanan anu ngajadi siksa dina waktu dinten Senin. Ternyata ditelusuri ku ahli tarikh horeng waktu Rasul lahir dinten Senin anu nimang-nimangna anu mangkukna bahkan mawa-mawa ku saking bungana ngulilingan Ka'bah. Sehingga kuari dijadikeun nyata simbolis ketika jelema arek marasan anu ngajadi hartina putrana teh sok dikulilingkeun tah. Eta teh dia tah ilmuna. Mantap ngaji lah ulah geura baralik euy. Itu. Eta
sakitu kafir yang korah di neraka ketika pernah ayah hatena mahabah ka Rasul buktina Abu Lahab ketika lahir Kangjeng Rasul ya tanah dina dinten Senin rasa bunga hatena sanajan kafir yang korah di neraka buktina diringenkeun ku Gusti Allah kumaha teuing urang cing menga nu ngaku-ngaku Islam kan urang dia aing ngarasa Islam lamun can geus rasa pinter kodek aing ngawakilan panitia ya ulah geura balik teu ngahargaan manes aing bisa balik dah kau main urusan urang dia panitia gitulah dengan aing merelmu ya insyaallah jauh-jauh aing kudu jajar ka dieu ditinggalkeun kurang dia ninggalkeun heula aing kan aing ngurukan aing bisa kencang urang dia aya keneh Haji Usuk babaturan jeung Ki Oman kira-kira balik mah anu ngepung lawan ceng Ki Usuk kitu tah sakitu tah eta pembahasan ada ngajari nyata syafaat komo urang mah geus bae hiji balah kagok aing di gagalan genep sabenerna dijelaskeun geus hiji bae kafir meunang syafaat di Kangjeng Rasul buktina Abu Lahab kunaon pernah aya mahabah ka Rasul dia tiba ngahadiran mulut nyata sejam paling banter dia geus teu kuat ka mana mahabah dia ka Rasul ulah kira mahabah ka aing aing teh butuh cinta di aing boga pamajikan di imah sia paling hendak aing geus bebenangan lentah mah ditunda besekna balik sorangan udah pinter kodek dia gitu carana hayo kembali karena hikmah hayang hikmah maulid mah hikmah maulid ya saudara-saudari banci sama saudara nah ada geus nyeri hati mapan kieu segala sesuatu yang sudah retak tidak akan kembali utuh budak ya. Pangnyeri-nyerian budak ketika nyerikan hati sebenarnya kan aya bahasa kan kieu kalau pedang melukai tubuh ada harapan sembuh tapi kalau lidah dan perilaku lukai hati kemana obat hendak dicari mau bisa kaobaran mantak ulama telok aya bahasa kembali ke mantan geus nyeri hate naon mantan kembali nyeri no nyar kembali ada so itulah saterusna guys hampura itu mungkin resiko karena lagi hampura bu enak balik ada satu lagi kali itu hampuranya eta mah hanya pelupaan emosi pan karena lagi ngorakeun ya hampuranya sadayana mangga bu neuk euy bae kamayangan ge kula sorangan bae lagi balik